Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadaya pamiarsa, wilujeng patepang sareng abdi Kori Nur Habibah dina acara ieu warta nu bade ngabewarakeun sagala informasi sasahijina kacilakaan arung jurang di dunia fantasi. Kaulinan arung jurang di dunia fantasi atawa Dufan Ancol Jakarta Kaler ngalaman kacilakaan nu nimpa 7 jalma. Kacilakaan kasebat janten ya dinten Minggu kaping 22 Oktober 2017 tabuh satengah 4. Juru ujuk Dufan nyaeta Rika Lestari ngabenerkeun ayana kajadian ieu. Rika nyarios dina kajadian ieu teu aya jalma anu pupus. Katujuh korban teras dipindahkeun ka Rumah Sakit Satya Nagara pikeun pamulihan. Ayeuna pangurus Dufan koordinasi sareng aparat kapolisian pikeun nangtuk cukang menjadi sabab kejadian eta. Lumasar kana informasi Kapolres Metro Jakarta Kaler Kombes Duyono nyarioskeun eta kajadian teh mimitina para korban rek narae kaulinan arung jurang saterasna parahu teh tibalik ku sabab kena ombak. Waktos parahuna tibalik, para korban nu parantos aya di parahu geus masang belitan pangaman. Kukituna ngageduk sarta posisi mastaka aya di handap cai. Ku sabab kejadian eta aya 7 jalma anu jadi korban. 5 diantarana nyaeta nu kahiji M. Risma Saputra ti Bekasi nu lecet tina panangan sarta patuangan, nu kadua aya Dimas Wildana Putra nu lecet tina panangan belah kenca, nu katilu aya M. Satyo, nu kaopat aya Selvi Yuliani nu lecet tina panangan, jeung nu kalima nyaeta aya Cut Mutia Arjuenda. Mun sakitu wae bewara nu tiasa ku abdi dudugikeun, mugia manfaat kanggo urang sadaya. Tepang deui di acara warta salajengna. Abdi Kori Nur Habibah permios undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.